Hayu kabeh baraya urang diajar aksara Sunda. Hayu kabeh baraya urang apalkeun aksarana. Kagang ngaca janyata dan apaba mayarala wasaha fakayasa za a i u e o e a i u e o e kagang ngaca janyata dan apaba mayarala wasaha fakayasa za a i u e o e a i u o nu di luhur ngaranna panghului. Nu di luhur ngaranna pamepet. Nu di luhur ngaranna paneleung. Nu di luhur ngaranna panglayar er. Nu di luhur ngaranna panyecek. Nu di handap ngaranna panyuku. Nu di handap panyikula teu jeung panyakra. Nu di gigir ngaranna paneleng e. Nu di gigir ngaranna panolong o. Nu di gigir pamingkalya pangwisadha jeung pamae. Tah sakitu baraya nu di ngaranan aksara Sunda. Hayu urang apalkeun ulah poho oge pek amalkeun. Hayu kabeh baraya urang diajar aksara Sunda. Hayu kabeh baraya urang apalkeun aksarana. Kagang ngaca janyata dan apaba mayarala wasaha fakayasa za a i u e o e a i u e o e kagang ngaca janyata dan apaba mayarala wasaha fakayasa za a i u e o e a i u e o e. Nu di luhur ngaranna panghului. Nu di luhur ngaranna pamepet. Nu di luhur ngaranna paneleung. Nu di luhur ngaranna panglayar er. Nu di luhur ngaranna panyecek. Nu di handap ngaranna panyuku. Nu di handap panyikula teu jeung panyakra. Nu di gigir ngaranna paneleng e. Nu di gigir ngaranna panolong o. Nu di gigir pamingkalya pangwisadha jeung pamae. Tah sakitu baraya nu di ngaranan aksara Sunda. Hayu urang apalkeun ulah poho oge pek amalkeun.